lire berbudi mangkana lela gawain ria agung dinya paring dan age ganjar saban dina lire kang bawa laksana anak tepi pangantika geus apal kabeh kiwari dunya keur meunang musibah wabah penyakit corona ribuan jalma meraut nepi ka pamarentah nerapkeun aturan lockdown atawa karantina wilayah nu daerahna kakeunaan eta panyakit. Gusti ieu teh bisa jadi ciciren atawa peringatan atau pangiling ke urang sangkan areling. Ya Allah Gusti lagu. Sampai damai, alhamdulillah. Aduh, bagi KTP ya. Mugia di tentang amin. Amin. Kumaha da Ramang? Alhamdulillah Kang Cepot. Gak di saya. Simkuring teh pendamping lokal desa. Oh, pendamping lokal desa. Syukur. Nyeta akang teh keur ngahuleng ti tadi teh. Mikiran ayeuna corona jeung lockdown. Cik ya, sugan cek pendamping lokal desa. Perkawis kawijakan ti pamarentah teh kumaha ayeuna teh jeung dampakna karasa pisan geuning ku akang ayeuna nu pangangguran. Cik aya teh bantuan ti pamarentah keur anu cicing di imah gitu teh. Pemerintah pusat mah ngasih kebijakan lockdown supaya penyebaran virus penyebaran itu menyebar cepat. Di antawisna anu ieu kan ti pemerintah pusat, ti gubernur, bupati mengkeun putusna ayeuna bupati baru. Nah, ieu kan nganggarkeun pengikeun tina desa. Solusina teh aya dua mengkeun. Hiji sebagian tahap 1 ayeuna biasa dianggarkeun kana aparat karya tunai desa sareng pembentukan tim relawan pengikeun penanganan lawan Covid. Cik ari program padat karya tunai teh naon wae ieu? Itu pada karya tunai teh program swakelola pembangunan anu diberikan ku warga masyarakat anu ge kaokana kembali ke masyarakat nyeun TPT misalnya nyeun jalan ada mau jalan pengerasan jalan supaya akang anu keur di karantina anu cicing di imah nu keur ngalanggur bisa digawe. Nah itu sasaranna teh eta maksudnya nah eta ning eta pemerintah mah nya. Karasa aku akang ayeuna sebagai pekerja seni. Tah eta. Hiburan dilarang. Urang mah dahar tina seni ning. Tina seni, akang mah karti pisan bener. Eta we Kang. Kuring kamari geus dibere eta, geus dibere uang muka, rek haja. Kan dilarang. Cik ya, hamuranya ari fungsina isolasi teh keur naon? Tah eta penting mah Cepot itu supaya ngahalangan pengintennya ada penyebaran supaya terhenti. Aku cair di rumah mah pengen lockdown termasuk kan orang teh salaman oge ya. Salaman oge kadang mau jarak sabna salat kadang mau jarak penting supaya dari penyebaran itu ya. Cik ya. Heeh, arti lamun kitu mah nya jaga jarak urang teh ngarah. Lain ngewa Kang kita jaga jarak teh Kang. Teu dipilih-pilih Kang urang mah ngarah teh nyebar ka batu. Tah eta karti ku akang cik ya cek ku eka ya lah Gusti cik kumaha numutkeun pangmot salira Gusti. Teu pira Kang ari sim kuring mah nya eta lockdown teh menyakitkan Kang. Dalam arti menyakitkan teh di kamari mauing teh nari kena beca. Buburu urang teh Kang. Ayeuna makan muatan ge eueuh Kang. Aya tapi Kang di kieu mah dipikir kieu lockdown teh bisa nyageurkeun. Jadi ulah nyebarkeun meureun Kang.
nyaah saking ku nyaah Sisi meureun. lain urang ngalangur. Tah eta. Si aya lagunan teu eta teh. Ya Kang. Akang hayang ibing yang geus So. kuat. Saleutik mah urang ngalagu we Kang ulah stres teuing. Dur ah. Dorok dok kulit dorok dok. Alah aya kulitan dorok-dorok. Melinat di Singaparna. Alah beli jauh-jauh teuing ka Singaparna. Ngajadog teu boga duit Kang Cepot. Ari kitu. Da geuning sieun corona. Adau, geus teh Kang. Virus maneh ngetanya teu nyerang ka sasaha wae teu pandang bulu Tuh Kang. hansip teh polisi, Tah miskin eta teh kaya. erek nu beragama erek nu teu iman Kang disikat Kang ku virus mah. Bener pisan. Aya keneh wa. Ah sakitu we Har Kang. har. Ieu mah ulah tepi ka lieur teuing urang, Lain ulah tepi ka urang teh kudu optimis Kang. Lain yang ibing keneh gitu Ah. Kang teh. Engke Kang di itu di ka haji di si haji kan urang erek nabeuh bulan hareup. Oh, gitu. Ka masyarakat beren semisal abah. Tah, eta. Urang-urang Inti nama eta semisal ngadoa. dikir ulah ukur ngajedo buku cicing di imah teh. Mudah-mudahan wabah ieu Tah. meureun biasa. Ngareng tah eta amin. Norma seperti Amin biasa. gitu atuh Kang. Amin ya bro. rabbal alamin. Sakitu nu kapiatur pada warga punten kasuhun bila aya kalepatan bila saun teu kaukur basen teu kareka. Nuhun. Mudah-mudahan pagunaman ieu tiasa manfaat kanggo urang sadayana. Amin. Atuh corona mudah-mudahan sing ingat teu aya. Amin. Atuh mugia ieu teh sing janten hikmah ke urang. Areling anu nyiptakeun urang. Sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin.